Wilujeng enjing sadayana sakala deui abdi Widya Nur Fauzia sareng rerencangan abdi Muhammad Azki Yasin anu baris marengan dina warta waktos ieu. Program warta dinten ieu bakal naroskeun ngeunaan pariwisata Indonesia anu bakal ngabah luas ngeunaan Museum Munasain. Museum Munasain nyata museum anu aya di Bogor, Jawa Barat. Museum ieu seueur kana koleksi-koleksi anu patali sareng kesenian jeung kabudayaan. Khususna ngeunaan koleksi seni rupa, kerajinan, jeung artefak budaya di segala rupa daerah di Indonesia. Selain eta, museum ieu gaduh tujuan pikeun ngawanohkeun jeung ngelestarikan budaya jeung seni Indonesia ka masyarakat. Baik, informasi selanjutnya bade disampaikan ku reporter kuring nu aya di lokasi. Raja Rasa Sabila dipersilahkan. Hatur nuhun Fauzia sareng Aski. Abdi Rara ngalaporkeun langsung di Museum Munasain Kota Bogor. Anu katelas sebagai salah sahiji ikon budaya jeung sejarah kota ieu. Museum ieu jadi saksi sejarah panjang Kota Bogor jeung Indonesia. Oke pemirsa, ayeuna urang bakal ngobrol jeung salah sahiji pangunjung pikeun nanyakeun informasi jeung pengalamanna di Museum Munasain. Wilujeng enjing teh tiasa wawancara. Tiasa. Pertanyaan anu pertama. Naon anu matak dipikaresepen di Munasain? Anu dipikaresep di dieu teh nyaeta salah sahijina koleksi fauna, flora, artefak sareng sajabana anu aya di dieu. Anu istimewa teh nyaeta artefakna sih. Saha anu biasana nganjang ka Munasain ieu? Anu biasa nganjang teh siswa-siswi SD, SMP, SMA gitu tiasa ka dieu. Sareng oge mahasiswa-mahasiswi, peneliti, terus oge aya turis, tadi aya ka dieu gitu. Oke, hatur nuhun kana waktosna nya teh. Ayeuna urang bade ngawawancara kana salah sahiji patugas di museum ieu. Wilujeng siang Bapak. Tiasa wawancara? Anu pertanyaan kahiji. Iraha waktos anu sae pikeun nganjang ka museum ieu? Waktos anu sae pikeun nganjak ka museum ieu eta eueuh batasan waktos. Bade isuk, bade beurang, bade sore atau burit itu dipersilahkan. Sabab museum ieu selain memperkenalkan pengalaman anu anyar, jeung boga oge pelajaran pikeun nambah wawasan anu anyar, pikeun pengunjung. Anu pertanyaan kedua. Di mana tempat anu pangfavoritna pengunjung di museum ieu? Tempat anu difavoritkeun ku pengunjung itu area lantai kahiji. Sabab di area lantai ieu itu lantai anu panganyarna diresmikeun di museum ieu. Pengunjung selain tiasa belajar, pengunjung oge tiasa swafoto atawa selfie pikeun konten dina sosial media. Dan sering konten-konten kreator samisalna YouTuber atau TikToker atau Instagram eta tiasa ngambil dan ngabadikeun momen ketika berkunjung ke museum ieu gitu. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Sami-sami semoga membantu. Min, hatur nuhun Bapak. Ya. Kasna simkuring bade ngawawancara hiji pangunjung deui. Wilujeng enjing AA. Nuhun, Tiasa wawancara. mangga. Pertanyaan anu pertama. Naha Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia penting pikeun didatangan? Ieu museum teh penting lantaran mere atikan kageunaan kabaheuran alam Indonesia sarta relevansi konservasi lingkungan pikeun masyarakat. Pertanyaan anu kadua. Kumaha carana nganjang ka Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia? Nu bisa ngagunakeun kendaraan pribadi atau angkutan umum seperti angkot jeung bus. Tiket lawang biasa dipeser langsung di museum. Halayan harga anu lumayan.
Hatur nuhun karena waktasna AA. Gitu deui laporan simkuring tina Museum Munasain Bogor. Kunjungan ka museum sapertos ieu sanes ngan ukur alat hiburan, tapi oge alat diajar anu berharga. Pikeun anjeun anu henteu kantos ka dieu, Museum Munasain Bogor bisa jadi pilihan kana wisata budaya anu dipikaresepan. Sareng abdi Rara, sigana cukup informasi, balik ke studio. Hatur nuhun ka pamirsa anu nonton sareng hatur nuhun ka Jahara Salsabila dina set. Upami anjeun hoyong liburan sareng keluarga, tong hilap nganjen ka Munasain. Miharep anjeun sadayana ngarasakeun ngomongkeun sakitu wae. Abdi sareng rekan-rekan hapunten diri. Ningali anjeun dina acara selanjutnya. Behind the scene. Dayin Malive ke stasiun adik-adik. Cup. Ucup mana? Muka. Aing ngerusak museum lu. Ucup mana Ucup? Cup. Betul, Zak. Nice. Abdi Widya Fauzia sareng rencangan abdi. Matas Yasin. Wilujeng enjing sabarena sakala deui Abdi Widya Fauzia sareng rencangan abdi. Matas Yasin. Stop it. Get some help. Hatur nuhun ka pamirsa, sareng hatur nuhun ka Jahara Salsabila dina set. Kami anjeun hoyong liburan sareng keluarga, tong hilap nganjen ka Munasain. Miharep anjeun sadayana ngarasakan unggal momen sakitu wae. Abdi sareng rekan-rekan hapunten